Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak. Kumaha kabarna kakak-kakak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah Subhanahu wa taala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dina minggu ayeuna urang sarereang diajar ngeunaan lingkungan padumukan. Artinya lingkungan pemukiman atau perumahan. Lingkungan padumukan. Kahirupan sapopoe unggal jalma lumangsung di hiji lingkungan padumukan. Patempatan nu dijugjug pikeun deureuh sarengsena nyiar kipayah. Nu nyicingan hiji lingkungan padumukan biasana geus jadi sabeungkeutan lantaran katalian ku kapentingan nu sarua. Nu nyicingan hiji lingkungan padumukan kudu silih jaga tur silih hargaan. Sangkan kahirupan ayem tentrem salawasna. Inilah tokoh karakter percakapan dalam judul Imah Adi. Yang pertama ada Adi. Kemudian Dimas. Selanjutnya ada Danu. Dan yang terakhir ada Rega. Yuk kita sama-sama simak percakapan berikut ini. Prak regepkeun paguneman nu baris dibaca ku ibu guru hideep. Perhatikanlah pembacaan percakapan di bawah ini yang akan dibacakan oleh Bunda. Judulna Imah Adi. Jadi moal migawe prakarya di Imah Adi teh? Jadi enggak mengerjakan prakarya di rumah Adi? Hayu engke balik sakola pan. Ayo nanti kan pulang sekolah. Kuring mah rek balik heula ganti baju jeung mawa bahana. Ke nyusul jeung Dimas. Aku mah mau pulang dulu. Ganti baju sambil membawa bahan. Nanti aku nyusul ya sama Dimas. Rega, apal Imah Adi? Rega, tahu nggak rumah Adi? Henteu nya eta. Di mana di Imah teh? Makanya nggak tahu. Adi, di mana rumah kamu? Imah Adi mah tepati jauh jeung imahna Danu. Sarua di Hegar mana, tapi beda RT. Di RT 58, katuhueun komplek Danu asup ka Jalan Leutik. Rumah Adi tidak terlalu jauh dari rumahnya Danu. Sama di Hegar mana, tapi beda RT. Adi di RT 58, sebelah kiri komplek Danu, masuk ke jalan kecil. Aya gapura tinggal lempang ka jero nuturkeun jalan, kira-kira 200 meter nya di. Ada gapura tinggal jalan, mengikuti jalan, kira-kira 200 meter, ya nggak di? Sakitu kira-kira pas pengkolan aya gang di belah kenca asup kadinya. Engke katinggali aya imah warna hejo, nu nyanghareup ka wetan. Tah eta imah kuring dihareupeun imah aya sawah 4 kotak. Di katuhueun aya home industri. Naon home industri teh? Apa sih home industri tuh? Eta geuning tempat industri tapi di imah-imah saperti usaha nyieun kueh bujaka teh ya. Itu tuh tempat industri tapi di rumah-rumah. Kayak usaha membuat kue punya bujaka. Ari tetangga kuring mah usahana nyaeta nyieunan kerepus. Kalau tetangga saya mah usahanya membuat kerepus. Di tukangan Imah Adi aya kulah rada gede. Engke migawe PR-na di dinya kan di? Di belakang rumah Adi ada kolam yang agak besar. Nanti kita ngerjain PR-nya di sana kan di? Piraku di kulah di? Basah atuh. Masa di kolam sih di? Nanti kita basah. Henteu atuh ga, apan ka beneran luhureun kulah kuring aya saung.
Enggak atuh Ga. Kebetulan di atas kolam saya ada saung. Hade atuh gitu mah. Bisa sekalian ngusep di. Oke deh kalau begitu. Kita bisa sekalian mancing kan di? Entong atuh, engke teu beres-beres prakaryana. Jangan dong, nanti kita nggak selesai-selesai nih prakaryanya. Urang bereskeun heula prakaryana, terus weh ngusep. Kita selesain dulu bikin prakaryanya. Terus kita mancing deh. Sapu gitu mah kuring ge. Ayolah kalau gitu mah, aku juga ikut. Tugas dina minggu ayeuna nyaeta pikeun nyangkem eusi paguneman Imah Adi prak jawab pananya ieu dihandap. Untuk lebih memahami tentang percakapan Imah Adi, ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor hiji nyaeta rek naon Danu jeung babaturanana indit ka Imah Adi. Apa yang akan dilakukan Danu dan teman-temannya datang ke rumah Adi? Nomor 2, saha nu teu apal ka Imah Adi? Siapa yang gak hafal di mana rumah Adi? Nomor 3, naon warna cat Imah Adi? Apa warna cat rumah Adi? Aya naon hareupeun Imah Adi teh? Ada apa di depan rumah Adi? Di belah mana ayana kulah Adi? Ada di mana kolam di rumah Adi? Di mana Adi sabatur-batur rek migawe PR teh? Di manakah Adi dan teman-temannya akan mengerjakan PR? Naon nu rek dilakukeun ku Adi jeung sabatur-baturna sabda migawe prakaryana? Apa yang akan dilakukan Adi dan teman-temannya setelah mengerjakan prakarya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas di buku tulis masing-masing ya Kak. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas masing-masing. Dan kirimkan tugas via Google Classroom. Terakhir pengumpulan hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Jangan lupa ya Kak, tetap semangat. Atur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna ku maca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.